baraya sadaya-daya jelema kitunya KBG lamun erek naon beraktivitas tujuan mah sarua melaan beteng, melaan duit lah gitunya. Cuman kadang sok gampang, kadang sok hese gitu. Ngan ieu mah sekedar ngabejaan we teh simkuring. Salah sahiji hal anu matak ngagampangkeun kana rezeki urang gitu. Rezeki pan Allah nu ngatur, cuman kan urang teu apa, yang penting mah ikhtiar. Tapi salah sahiji hal anu memang ngagampangkeun kana rezeki mah di antarana urang teh kudu nyaha keluarga, utamana ka inung, ka kolot. Percuma urang nyareatan diri ka mana-mana wae, rek ka naon nya, rek ka jara, ka makam tokoh-tokoh agama atau ka mana wae, ari ka inung poho. Eta tetep urang kudu nyaah, kudu memulai inung mumpung aya gitu baraya.